Bismillah anu mimiti nyarita kisah sim abdi nu ngalaman dinyanyari ku hiji santri lalaki barang dina hiji mangsa anjeunna maniku tega ngaduakeun cintana sareng istri hadirupa rumaos abdi mahina rupa ge jauheuna abdi mah mung gaduh cinta moal aya bandingana nah beta aya gogoda kasobar manah nyalira narima teu bisa ingkahna batin carik nalangsana batin jasadna kaula cintana dibagi dua istri mana nu narima cintana dibagi dua kumaha rek dibungakeun ieu hate dinyerikeun anjeunna nu dihidangkeun ka abdi nyieun ustana lamun teu salah anjeunna anu katelah anjeunna anu tos pernah ngucapkeun kata nanya Bismillah